soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Atik dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha? Damang sadayana? Apa kabar semuanya? Baik ya. Nah, dinten ayeuna urang diajar ngeunaan lingkungan alam sabu deureun. Lingkungan alam di sekitar. Peku Hidup buka halaman 80. Lingkungan di sabudeureun kudu dijaga, diriksa. Sangkan hawa tetap bersih tur seger. Keur tatangkalan sasatoan komo deui pikeun jalma. Lingkungan alam jadi modal keur kahirupan. Lamun salawasna dipiara tangtu gede manfaatna. Sabalikna lamun diruksak tangtu jadi mamala. Matak ngadatangkeun kasusah kasararea. Lingkungan di sekitar harus dijaga dan dirawat supaya udara tetap bersih dan segar untuk tumbuhan, binatang, apalagi untuk manusia. Nah, lingkungan alam jadi modal yang penting untuk kehidupan. Apalagi selamanya dirawat, tentu besar manfaatnya. Tapi sebaliknya, kalau dirusak tentu jadi bahaya, jadi bencana. Jadi mendatangkan kesulitan bagi semuanya. Alam di sekitar aya anu di daratan, aya oge nyaeta cai atawa air, terus udara, terus anu salajengna nyaeta matahari atau panon poe. Contoh pagawean nu ngamanfaatkeun alam sekitar. Aya petani tatane di daratan. Nah, ngagunakeun atau ngabutuhkeun cai atau air. Nah, jeung ngabutuhkeun sinar matahari. Teras anu salajengna aya anu nuju ngajemur baju, ngajemur pakaian. Nah, ngajemur pakaian teh ngabutuhkeun sinar matahari. Tah eta mangrupakeun salah sahiji contoh pagawean anu ngamanfaatkeun lingkungan alam, ngamanfaatkeun sinar matahari, cai, jeung sajabana. Buka buku halaman 81. Daratan, cai, hawa, panon poe. Manusa butuh daratan. Manusa butuh cai. Manusa butuh hawa. Manusa butuh panon poe. Daratan pikeun kagiatan, ngalakonan kahirupan. Bumen-bumen jeung tatanen, sakola jeung ibadah dilaksanakeun di daratan, dipahing ngagunasika daratan. Cai pikeun kahirupan, keur nginum, keur masak, geus karuhan bebersih. Tapi cai bisa jadi mamala lamun alam teu diriksa. Hawa seger keur ngambeukan. Tong kakeunaan kokotor, haseup rokok, haseup pabrik, haseup kendaraan, dunia caang pabeberang. Ku ayana panon poe sumirat cahyana dina wanci haneut moyan hade pikeun kasehatan. Tah anu nembe teh mangrupakeun sajak Sunda anu aya dina buku halaman 81 ngeunaan daratan, cai, hawa, panon poe. Tah kangge materi parantos rengse ayeuna
Bu Guru bade masihan tugasna aya dina kaca 82 dina halaman 82. Nah, prak contreng kalimah nuluyu jeung eusi sajak. Nah, jadi jawabannya itu sama dengan isi sajak yang di halaman 81 ya. Nah, Bu Guru kasih contoh 1. Manusia melaksanakan kegiatan di daratan. Nah, manusia melaksanakan kegiatan di daratan, benar gak? Nah, kalau benar, kalian contreng. Kalau menurut kalian salah, kalian cakra ya. Satu lagi deh. Nah, yang kedua, tatanen atau bertani dilakukan di lautan. Nah, bertani dilakukan di lautan. Benar apa? Salah. Salah ya, kalau bertani itu dilakukannya di daratan. Nah, kalau salah berarti kasih tanda silang. Dah, gimana? Paham kan tugasnya? Nah, untuk nomor selanjutnya kalian kerjakan sendiri ya. Alhamdulillah pengajaran dina dinten ayeuna parantos rengse. Kangge tugasna tekangi hilap dikerjakan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.